Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun dia acara dongeng Sunda si Bopeng dina judul ngalalana karya Adi Wian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Mangga wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana anu sami-sami ngadangukeun ieu acara dongeng Sunda si Bopeng dina carios ngalalana bagian ka-68. Kacarioskeun Argapati kaget kacida nyakseni yen layang kumitir tingkatan elmuna jauh jeung dirina. Tapi sanajan kasaksian layang kumitir leuwih elmuna, Argapati moal kumeok memeh dipacok, keris naga pertala disabetkeun deui ka layang kumitir. Hus, cahaya koneng nyuwuk ka layang kumitir. Hahaha, keris naga pertala moal mampu nembus aing. Layang kumitir alias pangeran lelembut teuing ka. Bus, buk, buk. Cahaya keris nembrag dada layang kumitir. Luar biasa cahaya tina keris naga pertala kasedot asup kana dada. Argapati ngarenjag bari ngomong, cilaka keris sakti naga pertala teu nembus. Layang kumitir nyakakak bari nulak cangkeng. Sok kaluarkeun kabeh ilmu aranjeun jajaten ilaing kaluarkeun. Antukna Argapati nyebrut narajang ku jurus naga macok bumi. Leungeun Argapati nyewuk ngarah kana beheung jeung dada layang kumitir. Layang kumitir teu ngagiwar ngahaja pasrah des. Dua bacokan kena kana dada jeung beheung. Mun seukat jalma biasa geus pati tiwas. Tapi kajadian sabalikna malahan leungeun Argapati teu bisa dicabut, nempel dina beheung jeung dada. Argapati sakuat tenaga ngalepaskeun leungeunna. Waktuna modar sia, ceuk layang kumitir. Buk, perep layang kumitir ngahanca dada Argapati. Cengkang Argapati teu usik deui. Duka tewas duka kapiuhan. Nasib Durgala jeung Durpala teu beda jeung Argapati. Maranehna ngajeng jehe dina taneuh teu usik teu malik deui. Waktosna kaburujeng sae palawargi cak dugi ka dieu carios ngalalana dina bagian ka-68. Ngaturkeun nuhun palawargi, mangga wilujeng kantun wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng kantun mangga permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana mangga urang lajengkeun di ieu carios dongeng si Bopeng. Dina carios dina judulna ngalalana bagian ka-70 karya Adi Wian anu dipedarkeun ku Mang Cemong. Kacarioskeun palawargi. Gancang layang kumitir luncat bari jekok Argapati ditajong. Awak Argapati jadi nangkarak tuluy layang kumitir ngagaradah saku Argapati. Maksudna rek nyokot surat. Kusiwal suratina daun lontar dicekel
kulayang kumitir. Hahaha, tulus aing jadi senopati Panimbang. Karek oge surat rek diabuskeun kana sakulayang kumitir. Sakilat aya bayangan biru ngarebut eta surat, kolebat jeleng nangtung pamuda make baju kampret biru. Tagog si pamuda kawilang hade boga rupa kasep jeung pinuh ku wibawa. Dina dada si pamuda aya raja gambar angka 515. Kurang ajar saha ilaing kumawani ngarebut eta surat. Hehehe, kaula jalma biasa ilahar kawas aranjeun kabeh. Tapi kaula teu suka aranjeun nyiksa jalma anu geus teu walakaya. Montong loba bacot ilaing, ceuk layang kumitir bari neuteup seukeut kana dada si pamuda. Nu jelas kaula asli ti Pakuan Pajajaran, ngaran kaula Surakamandaka. Di golongan pasilatan kaula disebut Sang Haliwung. Waktosna kabujeng sae palawargi. Cak dugi ka dieu dina bagian anu ka-70 ngahaturkeun nuhun kapala warga anu parantos manteng satia ngadangukeun ieu carios. Kalayan simkuring nyuhunkeun dihapunten bobilih dina medarkeun ieu carios kirang tata basana.